Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepangdeng deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugi lungsur langsar mudus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jurig Tumpak Kuda karangan Bapak Koko S nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh mitra seri anu ka-14 hanca anu waktos katunda teh dugi ka gabrug di para siga aya nu gabrug tarik naker rieg deui imah ngarieg sababaraha kali mani ingeung damar tempel oge mani ka kali cesan hurungna siga nu kadupa ku angin. Padahal di jero imah mah harita teh eueuh nanaon malah eueuh angin teusing. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Aya naonnya ceuk Bandi ngaharewos kasaden. Jeung ieu bulu punduk mani ting syariak ukurayeun kieu. Mitra saden oge gogodeg henteu nyahoeun. Nya lempe cepak kuncen ngaharewos. Ieu aje nyoconyan eyang ganjang banye sumping. Atuh jep bae sararea ge jarempe malah ari Nyi Ucu mah harita oge diukna teh geus meped kana sisi bidik ngadeuketan ka akina. Panona melong kana lebah panto kamar nu harita nutup kene. Dina hatena keur dipapantes bae ceuk ingetanana harita pantesna mah jol lagodor we orai sagede catang kalapa nolol tina lawang panto pisan anu make makuta binosi panona petet beureum jeung letahna alel-alelan deui. Capluk bae Bandi jeung saden teh dilegleg terus diteureuy buleud pongan geus jalir kana janji na sulaya tina subayana rek ngadon ngaji ka Ipri. Nah atuh harita teh make teu tulus. Gebeg hate Nyi Ucu ngagebeg bari saluar awakna ting sariak ukurayeun. Tak-takna oge mani jeung usik bibiri gidigan mere tanda kanu keur aya kasieun anu pohara pisan gedena. Oh naon cu? Bandi nanya meni ngaharewos. Eyang gandang sumpingnya engkang pantes nama bade nyusul ka engkang sareng Kang Saden. Kumaha kinten-kintena dina manah engkang ayeuna? Nyi Ucu ngomongna gitu teh mani lalaunan pisan ngaharewos. Bandi gogodeg bari neuteup ka Nyi Ucu. Engkang tos uninga kana rupina eyang gandang teh. Ceuk Nyi Ucu nanya deui. Istri geulis tapi tos sepuh. Jawabna, har lain orai anu sagede catang kalapa. Ngarupakeun jelema meureun cu. Atuh engkang oge lamun seug nempo orai anu sakitu mah gedena teh matak gila. Moal kuat sapeuting oge ngadon ngendong di jero guha teh. Jawab Bandi bari gogodeu. Mitra kaum dang keur kitu harita teh aya anu ngagebrug deui siga anu terus turun ka kamar. Ayeuna mah malah lain ngan sakali bae ngagebrugna deh
Teu beda ti aya jelema nu luncat ti luhur para bae mani bubreg kadenge na ade. Harita pakuncen ngantelkeun deui curug kana biwirna mere isarah tong cekcok. Sakur nu aya di tengah imah harita mani cempling taya pisan nu lemek nu nyare. Ceuk paribasa tea mah lamun aya jarum ragrag oge pasti bakal bisa kadenge sorana ade. Ari anu ngadenge harita mah ngan saukur heosna napas anu satengah ditahan jeung tugdegna sora jajantung siga anu keur tutunggulan. Anu brug-breg di kamar teh harita mah jempe ngan diganti ku sora anu ting cikiki sareuri siga pisan sora jelema bae sarta mani atra pisan kadenge trong terangna sora piring jeung sendok paadu. Ku ngadenge seurina anu ting carikiki kitu teh mani matak muringkak bulu pundu. Malah harita oge nyi ucu mah bitisna oge mani nepi kang ngaleper siga anu lilinieun bae. Beungeutna beuki nyiak pias siga kertas bodas. Komo lebah biwirna mah mani ngeplak bodas taya getihan pisan sarta harita tembongna mani ngeleper. Ceuli jeung panon anu opatan keur eundreup kana sora anu di jero kamar. Sanajan harita kahalangan ku bilik kamar oge sadarea nyangka yen eta nu keur seserian di jero kamar teh pasti sora awewe kabeh. Da puguh oge ari sora awewe mah pasti beda pisan jeung sora lalaki. Anu keur brong-brang jeung cikikikan teh urang leuwih aya satengah jam mah karek jempe. Taya riug daya sora estu jadi rehe nager. Harita pakuncen karek ngomong ngaharewos bari noel kana leungeun Bandi. Ingana geus malulang meulenyayang. Idra Bandi ngajawabna ngan saukur ku godeg ciri teu nyahoeun nah geus mulang atawa acan eta semah-semah awewe nu aya di jero kamar teh. Digana mah tos marulih bah. Cuk Saden mangjawabkeun ka Bandi. Ingan pangmukakeun bando ngamalna jang. Omong pakuncen nitah ka Saden. Saden harita kalah gogodeg embungeun. Yang Bandi we atuh mukakeun bando kamarna deh. Indah nitahna ka Bandi. Tapi Bandi oge idem sarua jeung Saden harita anggur gogodeg sirahna. Pakuncen seuri leutik bari tuluy ngomong deui semu nu ngaheureuy. Nyai sampe gen lupa aja salagut Melayu kana gaul. Nyabinya ari jicidah muka banjong kamal make miuni hayam gabili. Kumeok memeh dipajog nyahasieun naon kalasiem ulang Bandungan je. Aki kuncen ngomongna bari seuri jeung harita mah henteu haharewosan deui ka wastadi. Mitra kaum dangu Saden jeung Bandi harita kalah silih reret bari gogodeg isarah ulah dae. Nyaan ieu je moal dalaek. Bandi jeung Saden tanpa komando deui harita terus arunggeuk mani bareng pisan. Jasi we usolana oge geus salieunnya.
ngomong lamun nyempong ke ngagusul nama macam gila je geula eulih ge nyepi ka nyinglai ngabalungbung lega ulut jisolangku ulangku haji lalai mah ijawi ali bapa lek ngalongo ka kebon lamun sok manggihan ulut alulin ulang culung si lalai je ih macam gila nyakul jajang kalanya anyula ujing mah loba anyula luncuh malocong tanyeuhna oge jadi lejug nakul cabinya ali ujang Bandung penjahalayang kanu kicu eja meuleun penjahayang beunghal kami jaku nyui loba ali sayang untung cina enceng keun mai nyemakeun lili kanu kalicu oge nya ani pisan nya ali ayeuna galek ngadenge soalna wungkul ge mani geus malalungkut komo anjing lamun tulus ngalawing mah meuleun ujang je yen wungkul jeung soalna pacepung laung paamblok jong honge je nyapi pasti badan ujang bakal digali gunung kalicu. Mitra ngadenge kitu teh harita mah saden jeung Bandi maninga piriki di gilaun sarta papalong-palong duanana. Kunaon engkang teh janten kitu? Ceuk Nyi Ucu bari mesem nenjo pola Bandi. Sanes diangken atuh kadinya kapan pi garwaeun eta nembe sumping mangga enggal pantona buka. Ngadenge kitu mah harita teh Bandi make jeung ngadelek sagala rupa ka Nyi Ucu teh rada baeud. Nah, da abdi mah sanes timburuan engkang mangga we enggal buka pantona pilih lami teuing ngantosan keseuleun geura. Ceuk Nyi Ucu bari imut nenjo anu keur ngajanggileuk baeud de. Ulah kitu bisi majang ka salalia we angke euy mah tinggal heuleuy tapi ieu ulah sok kalalanjoan. Omonge akina maksudna nyare. Harita mah Nyi Ucu teh ngajebian bari jeung ngadelekan sagala rupa ka Bandi teh mani nyikik seuri leutik sigana bae geus puas ngocokna ka kabogohna de. Mabah laha aya keneh dilebet eta nu ngageueuh curug Cilalai teh. Ceuk Saden nanyakeun ka Pakuncen. Maling oge nganjing jembalna wungkul. Jawab Pakuncen bari gogodeg. Cingan, ku bapa parios kalabat. Ujang we, pek da moal nanaon. Di jero pandosna mah keur lumpi keneh. Uluna celenge bari ledahna elel-elelan. Jawab Saden bari ngabiriki di jeung gogodeg. Moal aya ayeuna mah sigana ngelapeng we kalinya buka banjoana. Mong Pakuncen siga nu ngaheureuyan keneh. Satu kali alim tetep nara. Jawabna bari beuki karep gidegna.
Nya ujang gigi jege nyan bagong. Lain satu kali Bogor tetap cinta. Pak Kuncen ngomong na bari seuri. Ya, rumah paling dibuka airnya, banjonya, cingan, ya hijau aja. Idra Bandi terus harita kene oge nangtung. Op nyokot lampu tempel anu nangkot dina bilik. Tuluy maju kana lawang paranti panyepengan. Bandi Nyi Ucu jeung Saden harita oge naluturkeun tukangeun Aki Kuncen. Lempangna pada jarengke ngalengkahna oge. Manila launan pisan henteu rukat henteu reket saeutik oge. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk Pak Kuncen bari mukakeun panto kamarna panyepen lalaunan pisan. Bari tuluy didamaran ka jero kamar nu poek teh. Barang breh ka tembong. Astagfirullahaladzim. Harita teh Saden jeung Bandi ngusap beungeut bari malundur salengkah ka tukang. Malah Nyi Ucu mah rada tarik satengah ngajerit bari ngarontok ka Bandi. Nyekel kana leungeunna mani pageuh pisan. Ampun Gusti. Cenah bari meungpeunan beungeutna ku dampaleungeun nu sabelah deui. Naha aya naon harita di jero kamar teh. Barang brai kacaangan kudamar harita anu katembong teh. Daun urut bungkus tumpeng geus patulaya sarta sanguna mah geus taya saremeh-remeh acan. Manis siga aya anu mindahkeun bae sanguna mah. Anu paling pangheran-heranna mah nyaeta anu saumurna karek manggihan aya kajadian nu sarupa kitu. Nyaeta domba awon ngabugigag atah nu diteundeun di dinya teh. Harita teh ngan ukur dari tulang taleng rorongkongna wungkul. Dari dagingna mah estuning geus limit pisan. Taya saeutik-eutik acan anu nyangsang dina tulangna teh. Manis siga ditek-trek ku ahli tulang bae. Mani beres henteu disesakeun pisan. Komo deui bubur jeung deungeun ngopina mah kabeh oge leudis teu ngajangari. Malah can sasikat oge geus eueuh cangkang-cangkangna acan. Estu kabeh disikat diberesihkeun. Sakur anu nempo harita garogodeg bakating ngarasa heran. Anu dina saumurna oge karek harita pisan manggihan kajadian anu sarupa kitu mah. Tong boro Bandi atawa Saden jeung Nyi Ucu dalah Pak Kuncen sorangan oge karek harita pisan nempo anu sarupa kitu mah. Mitra kaum dangu sararea hatena jadi mandeg mayong. Nah asup ka jero kamar atawa ulah. Ari asup pinuhku kapanasaran dahayang nyaho teh. Ari henteu ka tembong ku mata sorangan mah moal percaya nepikeun ka aya kajadian anu kitu saperti harita. Ari maksakeun asup kumaha engke lamun tembong area kabeh di dinya. Komo lamun kawenehan keur narumpi mah meureun mata kabur pangacian ka pabrik aci goanaan. Tapi bubuhan Pak Kuncen mah geus rada apaleun kana seluk-belukna. Harita oge teu lila
ngahuleungna teh balubus bae asup ka jero sok lampuna dikaitkeun dina paku. Harita nangtung nangkep harigu bari gogodeg. Malunang, gajelo. Pak Kuncen nyalukan. Nya ayeuna mah geus tinggal ulunnya wungkul di dieu mah. Sabab anu ngageugeuh julung Cilalay mah geus ngahiang deui ka tembannya. Memohonan ulang ge geus kajalima ka cili da di dieu. Geus sanggala beles. Keun bae ulah alegsieun ajawa leuwas-leuwas. Nya ayeuna mah ulang teh geus salama Cilalea. Malah kudu muji syukur ka Pangeran yen ulang Cilalea juji benjuan. Ditulus dipake wadal julung Cilalay teh. Ngadenge kitu Saden jeung Bandi harita maksakeun ngawani-wani maneh arasup ka jero. Nyi Ucu oge milu asup bari muntangan leungeun ka bogohna. Hatena dagdigdug tutunggulan. Barang bus ka jero atuh sagalana mani eces pisan. Harita gawena ukur gogodeg bae. Tapi ieu nu harelang dina palupuh naon bah? Siga tapak lenyai mun arageung kieu. Saden nanya ka Pak Kuncen. Jamai jabang empangnya jang ngapanya galusul jadi nganjung minyak anu semuhinyai anu majang ninggalkeun capak hawelang sehingga capak ngenyai oge. Wah Pak Kuncen bari unggek-ungget kan janggotna milu kaandageun mani siga anu keur gugupai. Ulah, hutan teh gitu bah. Mong Saden unggek tuluy gogodeg sirahna. Ambing, tapakna oge manusia kieu gelena. Mani aya dua jeung kaleuwih. Bisa kumaha henteu gelena eta putri geulis puputan ku Cilalay teh. Omongna gitu teh. Harita bari ngajengkalan tapak nu herang teh. Mitra eta tapakna nu harerang gitu teh. Mani geus minuhan kamar. Pasuliweur ka ditu ka dieu malah loba anu patupang tindih pisan. Sok komo lamun nampo jentulna. Karek nampo tapakna oge matak ngajadikeun muriang ngadada. Lah, wage sombal teuing jang. Bisa aya keneh jeukeut-jeukeut ka dieu. Sabab ari bangsa anu kalijuk mah sagalana leuwih seukeut, leuwih awas ti bacan ti ulang. Omong Pak Kuncen mapatahan lantaran bisi kadalason omong. Aki, ayo urang ka arimah deui di dieu mah keung. Mengincuna ngejakan pindah deui ka tengah imah. Maklum ari awewe masok tarapayaan. Ari nenjo anu pikagilaeun teh sok babari jadi panyakit. Ku Aki Kuncen geus kaharti. Terus harita keneh oge tuluy damarna oge dicokot. Terus dibawa ka imah deui. Pantona geus ditutupkeun malah dipageuhan ti luar dicantelkeun sina nyelot. Saenggeus lampuna diteundeun deui dina urutna. Dariuk deui dina urutna anu tadi. Sarta Pak Kuncen harita mimiti ngomong. Ayeuna ulang teh nya kudu boga kasieun rek dipake wadal. Sabab permohonan ulang teh ayeuna sasat geus
Geus katalima ku Eyang Ganjang anu ngageugeuh jigu juluk jilalai. Ngan bae Bapa lajeng ngalaisahan jakal hanya ngaji beunghal henteu jali ali ngawalkeun duit mani geus sakitu gedenya. Ceuk pangalaisa Bapa mah ngahambul duit mali jaya gunanya pisan. Engge deui mah kahaleup Omaj pisan ulah alek boga kalukuan kitu. Ulah sok ngahambul teuing duit anu balis daya pihasilna pisan. Sabab kapan ali ngalah duit teh manisang kitu hese melekenya. Kituna lamun ulang rek megawe hiji pagawean teh aduh kudu asak-asak mikir heula mimijinya. Sabab lamun ulang teu asak mikir mah bisi ngawas kajadian nu siga ayeuna. Sauyos Pak, da ari artos mah sanaos hese oge tiasa disiar deui. Mung sawangsulna kumaha upami urang ucul umur, cobi urang bade ka mana meserna. Kasanaos di toko-toko nu arageung oge moal aya nu dagang nyawa. Mung bandi bari seuri. Urang mah supados salamat bae heula, da rejeki masok nuturkeun pandeuri. Jujone ari nu boga jalannya kanyapi duit cenjang. Nya ali nu siga abah ayeuna mah nya jejeb we kokolonyo sok malalacosa. Majul nu babali duitnya aso teh ngajual tanda tangan oge mani jutaan pelak. Tapi mungguh jalma anu siga abah mah wah nyempi ka buluan belut jangan oleh oge. Jejeb we hese ngalah duitnya mah nyumajak sakali deui abah lek mapagahan sing boga laisa lebal alikana duit teh. Omat ulah sok dimonyah-monyah hanya pupuguh yundrungna. Sing eling kana waktu ulang dina kehalapalan dinya hayang dahal hayang nyanyaon oge kapan kudu make duit bae. Lamun ulang bieu teu make gias lawe ka anu lupa kitu pasti ulang salalea bakal dipake wadah meuleun. Jadi pacunggu lawang gua salalawasna bae nganya eja ajuh. Jadinya mah ku apa cekeun bae ujang duaan sina kalawin heula ka ipeuli sina jadi baeunghal heula. Ngalah ngesaan hirup senang singa nurutan batul-batul nu geus ngalaji kanu kieu. Sabab lamun ujang geus beunghal tapi geus ngalasa bosen hayang nyalahkeun pamajikan ibli teh eta mah babali pisan jang. Ceuk pakuncen bari unggek-unggekan. Nah tiasa diserahkeun bah. Omong saden jeung bandi meh bareng ngomongna oge bakat ku heran nepi ka duanana colog. Bisa jang ibli teh bisa dihilahkeun. Nah aya surat talakna bah. Nah aya surat talakna bah. Duanana beuki ngarasa heraneun pisan. Nah aya kawin ka ibri make bisa diserahkeun sagala rupa. Aya jang
Jangan lupa oge aya sulatna. Jawab Pak Kuncen bari unggul. Ngan ieu sulatna kancinya pisan dilusiakeun nya. Dimenyakeun sonte ayeuna ka ujang we juaan. Nah, kumaha bah? Hari nu nyerahkeun ka Ibri. Ya gajang legepkeun. Aneh bocor kanu sejen. Sabab ieu teh lusiah gede pisan. Jeung meunang ngajenge gusaha oge. Kombon deui ka jelema nu geus ngaji ngibeli mah. Ulah pisan kajengeun. Ieu geula ieu legepkeun. Harita sorot bulan di langit mani gumawang keernyaangan pawenangan. Angin gunung kadenge na mani ngahiu. Nembag gana bilik tinga harelob kutina bedasna angin peuting. Di imah Aki Kuncen keur ngawangkong keneh ngan sorana rada laun lamun didengekeun ti luar mah. Sabab kasaruku angin anu sakitu gedena. Mitra, ayeuna mah hayu bae urang lalajoan ka jero imah ngarah eces kadengena. Kumaha bah? Paranti nalaka Ibri teh naha make aya lebena sagala rupa di golongan bangsa kitu ge deui. Omong saden harita nanyakeun talak ka Pak Kuncen. Namun bangsa jelema lek nalaka Ibli mah jang perlu make julagan lebih. Ajawa julagan panghulu jangan lupa. Sabab boh kawin ajawa nalaknya oge. Jangan nyoba sulat perjanjian anu ditulis. Ngan sakala perjanjian kulisan wungkul. Tapi sanajan ngan saungkul make perjanjian lisan tanpa tulisan oge. Lamun orangnya eja nu geus kawin kajinya. Baik jalil janjina. Matak leuwih bahaya. Tibajan jelema kawin ka jelema anu make surat kawin. Har, nah gitu bah. Mani asa sok araneh teuing. Bandi harita milu ngomong. Memang jangan lupa nyalani yang. Coba Pak Kuncen baris euri. Geus kitu pok ngomong deui. Bunguh jelema mah nyanyan kawinnya yang si bukti. Nyanyan jangan dinya surat kawin oge. Malah make iklan talak jangan lupa. Lupa na jeung makean jeung malaban jeung imahan jeung monjokan jeung meunjah laujan sakitu bulan ninggalkeun ajawa di jalanan sakitu bulan. Tapi ahli buktinya kumaha? Loba keneh bae anu geus galawin tapi teu nyumponan sulat-sulat tika. Nya eja
can ngimahan jeung can makan nya kitu deui malaban can kuaceun ka bojona sabab ku jaya kaboga hilupna oge diurus ku kolotna keneh aja waji urus ku sakadang mijoha. Karek bisa monokan unggul pangilnya mah. Raden mega carita bari seuri. Nya ngicu melenjang galek bisa jumpa unggul geus hayang kawin. Jawab Kuncen seuri. Nyemikirakeun kewajiban anu boga pamajikan teh kudu kumaha kudunya malah aya nu nyahoeun kana kewajiban rumah tangga tapi syaratna daulat bolo-bolo bisa ngimahan cea siga batul. Ieu mah heesna oge di kolong sasak di ajawa dihaleupeun empel toko nyahakeunna kana hukum kawin ajawa henteu tapi kulan jalan kapaksa ku kaayaanana kapan teu matak jadi hulu halanya naon. Ih nyempe bae asal pada sama laki-labina tapi dina perjanjian kawin daya jungjutannya naon sabab meureun geus tumalima kana milik dilina kudu jadi nyelema sang salah kitu teu nyaekeun ngaganggu gugat kana hukum kawin sanajan geus ditulis oge dina surat kawinna. Tapi mun kawin jeung bangsa Ibli mah lain kitu. Hanajan henteu ditulis oge make perjanjian berdasarkan kana nyawa nyeleweng saeuting we. Majang ujung umur leungit paci teu pupungguh pasea saeutik mun aya kasalahan di pihak jelema ajan wade nyawa ulang musnah. Ngomong Ki Kuncen bari ungguk-unggukan. Mitra, waktosna parantos waktosna parantos teu kabuyeng mitra. Mohon hapunten tina samudaya kalebatan kagirangan kaluluputanana pamugia kusadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun rewu-rewu nuhun laksa ketiga bingahan anu parantos subscribe-na jeung anu parantos satia manjona ngadangukeunana pokona mah tina ngarejongna tina dongeng-dongeng Sunda anu ku emang dipangyandakeun atanapi dipanggaleukeun. Hatur nuhun kasadayana pamugia ieu teh sing janten pangbebeurah kana mana sing janten bang baluh kana pikiran sareng kana golebuna. Hatur nuhun kasadayana mangma urang kieu geningnya. Tetiasa direka-rekana tetiasa suarana oge mung saaya-ayana. Hatur nuhun sareng hapunten kasadayana. Ieu mah mung hiburan we, muhun hiburan hungkul. Ngadongeng mah teu tiasa mangnya. Nuhun kasadayana
dicekapkeun wae insyaallah enjing dilajeng deui hatur nuhun pabeulit jeung aing geus ngomong kieu teh. Hatur nuhun sadayana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.